Isu keneh menira riweuh tapi pangantena geus arateuleun. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Nah, jadi ayeuna teh ceritana bagian patarik-tarik bakakak hayam. Anu menang panggedena nyaeta istrina. Ari biasa nama lamun menang panggedena eta milik rezekina paling loba. Tapi ari kapalabah milik rezeki mah kumaha behna we heueuh. Oke lanjut. Nah, saenggeus beres patarik-tarik hayam ayeuna tinggal bagian nyawer. Paret nu paling ditunggu ku orang lembur teh nyaeta ieu. Biasana indung jeung bapana heula nu ngaurkeun saweran. Bari ngadoakeun supaya rumah tanggana berkah, loba rezeki eujeng langgeng. Tapi saenya nama nyawer teh lain ngan hiburan. Tapi tradisi tanda syukur jeung doa keur panganten heueuh supaya hirupna teu kakurangan jeung salawasna aya kabagjaan. Di sisi lain panganten katingali rada seuri jeung rada isin. Soalna loba nu nempokeun wah ieu mah arek blaem-blaem yeuh. Oke langsung wae auran di aur. Euy meuni teu nyangka suarana merdu jasanya. Salah saeji momen nyawer teh jadi kabagjaan sabab loba dulur jeung tatangga nu datang pikeun nyaksian jeung ngadoakeun. Lamun geus kieu teh nu ngaramekeun lain budak doang, tapi inin-inin jeung aki-aki oge sok arilueun ngarau. Malah kadang aya nu ngahaja deket-deket supaya kabagian. Isu keneh oge meuni sampera riweuh ku nyawer tapi panganten nama malah geus arateuleun. Aya weh kalakuan ngabibita kanu masih lengohnya. Nah, ieu teh acara nyawerna geus beres karena suasana di jalan makin macet. Sakitu heula video nanti urang. Oke, bye bye. See you next vlog.